Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam kita laga nu ngajawab salam mudah-mudahan singara sub surga. Bedasan aminah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul bariyah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa bukaan wa tasdiyah. Al-ayah etamimil ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal hikmatal isra wal mi'raj ta'limu li ummati. Wa qala syair ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Kahatur ti payun kersa pemandu waktu penata acara nu puji sim kuring dipihormat sahibul auqat urang doakeun mugia anjeunna sing tambi-tambi kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah nu puji sim kuring dipihormat. Wabi khusus ketua DKM Pangarsa Bapak Haji Asep Sarifuddin SPD, oge teu kalangkungan kakersana ketua panitia nyatana Bapak Haji Sucipto SPD, juga tidak lupa Bapak Ustadz Parman Muhammad SPD nu sim kuring dihormati. Mudah-mudahan para kesepuhan, para tokoh agama sadaya sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa nyatana kesepuhan ti palih mana belah ditunya Ekpres. Terus Kang Haji Aep teh mana Haji Aep teh? Leo. Ngaranna harese di Subang ganti luar biasa, masya Allah. Karak mah tilu dinten kapangker sim kuring ngaos di hese eta ngaran itu kamari eta. Ayeuna dongkap deui ka dieu nya, masya Allah. Hari teu dongkapan sarua wingge butuhnya. Atuh nya butuh silaturahmi, betul. Mohon barokah silaturahmi, panjang yuswa, gampang rizki, bari bisa nambahan dulur. Duit-duit wae pikiran anaknya. Mudah-mudahan para tokoh agama, para tokoh masyarakat sini barokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Tak terlupakan aparatur pemerintah, Pak RT RW lurah sadayana hormatan sim kuring. Wabi khusus ka para donatur khusus pangarsa Bapak Bendi Haryandi, urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sini barokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya robbal.
Utamina sim kuring ngaturkan rebunuhun laksa kata kebingahan kasagana para panitia di bawah bimbingan di bawah pimpinan Kang Haji Sucipto nyatana kaum ibu nu berjuang ku tanagana nyiapkeun konsumsi jeung sajabana kaum pamuda nu berjuang ku gerak-gerik ieu ituna insyaallah perjuangan para panitia sing dijadikeun ladang amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal. Utamina sim kuring ngaturkan rebunuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narima kenana ningali hadir sakya seurna alhamdulillah. Sim kuring mangga sedang ngagebeg tadi sim kuring acara pagi di Karawang Banyusari Karawang saya teu pulang ka Bogor istirahat di bumi Kang Haji Aep barang tos tetepan berjamaah di masjid Kang Haji Aep nungguan ngantosan isya ternyata alhamdulillah orang Bogor datang mawa jeung cai-caina. Bogor mah kota hujan kunaon jeung cai-caina dibawanya geus ngagebeg we aduh hujan ya cai teh tapi alhamdulillah saya mah teu masalah sih kira-kira hujan badak jamaah eueuh teuing teu naon nu penting mah Haji Sucipto aya masa kitu we da urusanna ge jeung eta doang mana datang-datang geus minta kenang-kenangan hayang kujang Bogor Insya Allah teman kudu aya bonusna teh Haji Sucipto khusus temannya alhamdulillah ya doain Pak Haji Sucipto biar berkah amin. Harusnya mah acara di sini itu tanggal 12 Februari katanya karena masa tenang jadi hayang maju pada masa tenang yang kompanya lenjang pengajian ya punya dan urusan nang ngaji jeung kompanya ai ceramah ulah politik ai politik ngaganggu pengajian well pokoknya main selain gitu telahnya bejakeun ka pamarentah nu di luhur kunaon ngaganggu pengajian pekwe asal mah aya aturan silahkan tanggal 13 mengadakan acara najankeun hari tenang asal eusina pangaji ulah ngabahas-bahas politik ieu mah licik sorangan sih di luhur teh eta ceramah ulah sok ngabahas politik cenah bagian we jadwal politik ngaganggu aing ceramah kan lumayan Pak Haji eta teh 2 panggung jadi dihapus tanggal 14 teh jadwal coba mun 2 panggung dikali 10 juta keceplosan ya temanya teuing keceplosan teuing ingetan ada boro-boro gede hati ngadengin kita dikurang duit aing ngagebeg hati aing cobanya mun bisa mah sambutan gitu teh ulah kadengi kumu balik ceuy jadi semangat teh leungit aing tadi teh bohong heureuy bunya mudah-mudahan sing barokah sadayana amin ya robbal. Mudah-mudahan yang hadir najan hujan teunggut kalinduan tekedak keanginan tetap dongkap kana ieu acara ye nandakeun keimanan katakwaan nuju diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang Cibanteng sadayana sing barokah sing manfaat sehat wal afiat bagja dunia akhirat turunan soleh-solehah keluarga sakinah mawaddah warahmah ya robbal. Ibu bapak jamaah nu ku Allah muliakeun ya sangat-sangat luar biasa sebagian jamaah pasti hadir di situ tantangan jang sim kuring insya. Di sisi lain saya harus tetap muftadohal peringatan Isra Miraj ya tetap harus ngabahas Isra Miraj insya. Peringatan Isra wal Miraj ya jamaah sadayana mun urang dicandak malapa gedang kita ambil 3 pokok bahasan utama. Yang pertama penyebab terjadinya Isra wal Miraj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seueur penyebab Isra Miraj itu diantawisna dina kitab Duratun Nasihin dicarioskeun bawasanna seluruh pan kabeh oge selain Allah eta makhluk selain Gusti Allah kabeh ge makhluk termasuk langit bumi itu pun masuk termasuk kana kategori makhluk maka dirinya dulur jamaah sadayana dicarioskeun dina kitab Duratun Nasihin diantawis sabab musabab Isra Miraj aya 2 makhluk Allah nu ngaranna hiji bumi nu kadua langit di mana eta bumi jeung langit gundam catur paagul-agul cek langit he bumi sakumaha oge kaula bakal leuwih alus tibatan anjeun dina kalimah basa kitab nama anna khairu minka aku itu lebih baik daripada dirimu hai bumi naon alasanana sabab eta bumi jeung langit darajatna langit mah di luhur bumi mah di
dihandap. Apa kata bumi? Dedeh langit anjeun ulah sombong, najan maneh letakna aya di langit aya di luhur, tetap mulia keneh kaula bumi, sabab di kaula mah aya kiblatna seluruh manusia yang beragama Islam. Naon? Baitul, cek langit teh ana khairu minka, aku yang lebih baik daripada dirimu wahai bumi. Naon sababna? Di langit oge aya model tempat tawaf nawat kiblat mah mana? Baitul Ma'mur, tempat tawafna para malaikat. Cek bumi, hei langit, kaula lebih utama tibatan anjeun. Naon sababna? Di bumi mah loba tempat nu indah, aya lautan, aya gunung, aya macam-macam tempat rekreasi. Nah di langit aya, dijawab ku langit, I can be better from you. Hei bumi, akulah yang lebih baik daripadamu. Ai masalah kos kitu mah di langit ge aya nu endah-endah. Mana? Aya bulan, aya bintang, aya matahari. Bahkan maaf, penduduk bumi mau menggambarkan keindahan penduduk bumi sorangan, sok terkadang ngagambarkeun ka langit. Betul tuh? Sugan aya ibu, salaki ibu romantis, sayang, wajahmu indah bagaikan batu koral. Aya eueuh. Emang batu koral alus apa henteu? Karadak meureun baropeng beungeut nanya. Tuh, tetep we geuning ngagoda mah mau bawa langit. Bener teh? Danau tiwa qad khilna kikal badri ajmala faghalat fuadi fi hawaki mudallila. Tuh geuning nu ngagoda kitu bahasana. Duh neng geuning teu nyana gelis lir bulan pur ka bulan geuningnya midedeh kabina koreng neng geus teu make. Astagfirullahaladzim. Padua ieu kadinya syair nanya teu make tiung gitu loh kana calana teuing. Masya Allah dulur jamasa. Akhirna bumi ngajawab deui, langit keukeuh rek kumaha oge alusan kaula utama keneh kaula. Naon sababna? Di kaula aya manusia nu paling mulia yang punya gelar Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Lamun dijejerkeun jeung Nabi gelarna pamimpin para nabi, dijejerkeun jeung para rasul gelarna para rasul. Di kaula mah aya Muhammad utusan Allah. Bahkan pun langit moal aya maneh, moal aya langit, moal aya bulan jeung matahari, kalau tidak ada baginda Nabi Muhammad. Cek Allah, laulaka lama khalaqtul aflak. Hei Muhammad, jikalau saja aku tak akan menciptakan dirimu wahai Muhammad, aku tak akan menciptakan langit bumi jeung sajabana. Eta tidinya langit ngarasa mentok geus eueuh di tanaga, sabab naon bae nu diadukeun jeung Kanjeng Nabi Muhammad. Moal aya lawanna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya didinya langit ngadeheus ka Gusti Allah. Gusti genah amat bumi teh geuningan aya manusia anu paling mulia. Isin abdi ku bumi eleh nyarita, eleh debat pahebat-hebat. Gusti salirama maha adil, tolong berikanlah kemuliaan jang langit, bawa Muhammad supaya nganjang ka langit. Tah diantawisna penyebab Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Maka lamun jadi jelema teh ulah sok sifat lalangiteun luluhur, geuna idahuna dilawan mah eleh tuh jamaah sadayana. Maka dia antawis peringatan Isra Mi'raj terjadi eta aya sababna, tah macam-macam sabab diantaranya sebanding daripada malangit jeung bumi anu bertengkar hayang pahebat-hebat di mana langit eleh menta kana keadaan Allah supaya kanya rasul nganjang ka langit. Kitu deui jamaah sadayana disebutna amul hazan amul huzni, tahun kasedih Nabi. Kenapa? Pada tahun itu pun baginda Nabi memang sedang berduka karena ditinggalkan oleh orang yang beliau cintai, Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Mudah-mudahan sebab Isra Mi'raj jadi pelajaran jang urang sadayana malah mandar nalika urang memang keur berduka apapun masalahnya kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul nu kadua jamaah sadayana kisah perjalanan daripada Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad.
Nana kisana ang jelas dina Al-Qur'an. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tipeting ti Masjidil Haram ka Masjidil, berangkat setarna itu dari masjid ka ieu teh ngagambarkeun ibu di alam dunia teu aya tempat leuwih mulia tibatan masjid. Teu aya sahebat-hebatna ibu mau bisa ngelehkeun kamuliaan masjid. Ibu punya rumah megah, gedong sigrong hade dangor resep nemong di gigi garasi masjid tukang kolam renang di padang curcur saina herang. Ibu boga imahna endah pisan, tetep we endah rupa tapi tetep derajat kamuliaan luhur kene masjid. Mana buktina jelema nu head menang teu asup ka masjid? Nu head menang teu asup ka masjid? Anu head menang teu asup ka jero imah? Anu junub asup ka masjid menang teu? Anu junub asup ka imah? Menang pan junub lagi di jero imah meureunna. Nya junub di luar asup ka jero pirakunya. Masya ieu kamuliaan. Maka lamun urang hayang menang derajat kamuliaan makmurkeun innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang bisa memakmurkan masjid hanya hiji man amana billah, hanya orang-orang yang iman ka Gusti. Teu iman mah hararese, najan deket imah jeung masjid ge harares. Wadan-adan nu ngopi-ngop. Aya nu salakina sok kitu aya. Isukan ka pasar Subang meuli mukena warna pink. Pikeun ka salakina. Naon sababna? Aslina seorang laki-laki itu salatnya di supaya menang kabarokahan. Pan geuning jamaah sadayana kolot baheula, punten ieu mah nya saeutik kolot baheula ngagambarkeun kahebatan masjid dengan bahasa silokanya. Siloso teh lamun teu dibuka Kang, bahasa kirata dikira-kira tapi nyata. Geuning aya kolot baheula lamun orang Subang rada beunghar we saeutik hajatan teh sok ngayakeun pagelaran wayang golek. Oh sok aya keneh di dieu resep kana golek. Resep teu nu resep nu henteu aya resep yang teman norma anu namanya beuki kana golek henteu kitu. Henteu sabab golek mah haram. Kunaon haram? Dijieuna tina kayu. Mun tina tarigu mah ngeunah. Oh tuh ulah sok ningali senina tingali eusina. Dalang eta ngajak ngayakeun pagelaran wayang golek biasana jam 8 puting nepi ka jam baraha jam deket ka tujuanana ibu supaya nalika balik nepi ka imah datang adan subuh berjamaah langsung. Namun wayang golek gesan jam 2 nanggung nepi ka imah subuh lilaken. Akhirna mah pepeureman bablas salat subuh. Maka geusana teh deket ka subuh. Disingsieunan lamun balik dia lagi nya nonton golek mah ulah balik teh heula cenah pegat juri. Ya, supaya mereka beres eta teh nonton nah. Tuh jamaah nu ku Allah muliakeun eta geuning kalimat dalangnya eta teh ngabejaan urang supaya daek ka masjid ngan urang we teu pati paham teu pati ngarti. Gedung duhur ya kali samun pagulingan. Nah, bener was gitu ya sepi cing pepetetan samia murad baling bing lan jeruk manis prak tung goongna eueuh dihin pinas teh palambange sineka maneka warnaya maneka warna moal diteruskeun titahna ge ceramah lain ngadal ngan ieu mah saeutik we ngasupkeun kalimah wayang kalimah dalang bahasana kumaha gedung duhur kali sambung hiji nu gedung nu luhur darajatna lain luhur bangunanana tapi luhur darajatna sabab hiji gedung nu luhur darajatna lain imah lain gedung lain hotel tapi namas
Tadi saya contohkan jelema nu ka masjid teu sembarangan, kudu dalam keadaan suci. Maka ieu ciri kamuliaan masjid. Kali sambung paranti jelema ngahiji, sepiting trim pagulingan, tempat nu sepi ing pamrih rame ing gawe. Jelema nu asup ka masjid mah kudu sepi tina pamrih dunia, kudu rame tina gawe akhirat. Lamun akang ditanya kang rek naon ka masjid berjamaah, kunaon salat berjamaah, sugan we loba duit teu bisa. Hayang loba duit mah kudu gaul. Tapi ka masjid mah saeutik ka hayang dunya lobakeun tina ngadoa insya. Maka naon cek kolot sepiting trimpa gulingan pepetetan samya murag bakal maruragan rahmat kadede Allah jang saha muragna baling bing lan jeruk manis baling bing lan jeruk. Ibu tahu buah balimbing? Sabaraha siki congokna? Barasiki 5 siki Kang. Jadi nu meunang rahmat kadede Allah teh saha? Balimbing nu 5 jelema nu daek ka masjid salat 5 waktu. Lain magrib hung. Cuma magrib 3 jajar. Bagian we subuh 3-an ngajajar. Eta ge KPU doang kepala penuh uban manusia-manusia metik. Manusia-manusia yang sudah tak punya gigi. Pan heueuh da aki-aki nu teu gablek itu mah sebut we bah metik. Tokos motor Mio pan lempang tanpa gigi anggap we motor metik aki-aki oge. Sok kedeung deui bulan puasa. Rajab, Syaban, Ramadan. Di ka masjid teh aki-aki we jam 3 oge. Masya Allah, aki-aki jam 3 mata rada peureum keneh kaluar tina panto make sendagus beda warna. Nu hiji hejo nu hiji beureum. Asup ka masjid tidak gor heula kana tembok Allah pingsan eta aki-aki. Asup ka jero masjid bareng asup pareum lampu kos bieu pareum lampu tadi dia pareum teu Kang. Soalnya di ditu ge pareum di Kang Haji AFK tadi aing ngagebog waduh gagal aing ngaji. Kenapa majikan geus nungguan wae. Masya Allah asup nyetrekeun lampu pareum puguh ge neangan rupa-rupa neangan mik rek adan. Puguh pareum lampu rek naon neangan mik coba pikiran. Hanya ke kakek-kakek yang bisa kos gitu mah. Cetrek teh hurung lampu nyekel mik para haderek hadayana. Ningakon. Waos kantun 3 paur batun mah sahur imah paur mangga nu teh acan hararudang geurah hararudang ari geus hudang mah fek geurah salare deui. Allahu Akbar. Aik naon dihudangkeun eta yakinya karunya lehna naon karuny nu adan aki-ak Allahu Akbar Allahu Akbar. Kadang-kadang aki-aki mah pikun tepugu tungtungna poho meureunang. Poho meureunang. Sholat gitu naon goblok sih aki-aki goblok gitu. Bangkit atuh budak korakna betul. Masjid Al-Mutakin Cibanteng anak mudanya bangkit hudangkeun sahur tapi tahu waktu dan tahu ilmu betul. Cuma kadang-kadang budak orang ngahudangkeun sahur salat subuh henteu sia eta. Loba eta di lemur aing nu kitu eta aya. Jam 1 geus riweuh ngaudangkeun batur. Dag. Anu di masjid wae aya budak mara teh. Sahur. Itu budak mara nage aya di ditu tuh. Sahur. Hajar musolah belah kulon. Sahur. Penduduk
Cibanteng sahur hajar lembur Kang Haji Aep budak ngora tele saung kuat parae aki-aki eta jarantungan ku budak ngora ih Masya ya kasep anak king cimat awak king pek hudangkeun sahur sing semangat ngan lamun rek mulai nyonyo omi kudu jam 2 kaluh jam 1 mah batur keur hees kene karunya bener teu mau ibu-ibu nu karak boga orok mah orok teh pan teu meunang kagandengan gituan ta orok mah belah dia corok saurah betul sahur belah dia motor racing ini kesel da anak na incuna mewek wae akhirnya ini langsung nyekal mik kasihan 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 ayo gitu ayahnya min amit aing mahnya awas saya budak ngora kadang-kadang mapayan ka ima-ima alus tapi kasopanan sok budak teh eta kitu Kang Haji ieu lain curhat nyata ieu tahun kamari di nomor uing kuat udah ku kolot ngalewat imah Kang Haji Sucipto ngalewat Sucipto sahur Allahu Akbar kasopanan ini Pak Haji Acan Masya Allah awas nya sing sok tahun kamari air di leburuing gitu ka uing ang sahur ang cenah ka aing budak lemet sia teu sopan nyebut ang ka aing akhirna pan kena balukarna sia doakeun ku aing sia cing kualat sia kemu kitu ka kiai bener cu mainna lewat ka orang tetangga simkuring pendatang orang Jawa ngaranna Mas Slamet lewat ka budak selamat sahur ngamuk eta mah orang Jawa keluar kamu nggak sopan sama saya budak ngabrit lompat teh kayak mah uing si mas datang kemana tuh carekan aing teh si mas naon mas nggak enak sih sama anak kecil masih bocah nggak ada sopannya diajarin ngaji nggak sama kiai itu diajarin nggak sopan tuh kiai mas saya emang nggak sopan kenapa masa ngebangunin sahur ke saya bilangnya selamat sekarang udah tua dia masih kecil kayak lah aing tabayun lah bener mana budak ngomong gitu nyaa teu sopan sia naon teu sopan kan ngucapkeun selamat sahur aing ngahulang ieu salah ya kitu ya ieu salah budakna apa salah ngaranna cai teh atuh nya amanya moga-moga sahur pantes selamat sahur oke tuh kusabab naon jamaah sadayana tidak ada adab ya kasep orang tua orang mah pan beda jeung urang budak ngora maaf orang tua mah pan isuk kudu gawe kudu kasawah kudu nangdur betul sore capek maka hudangkeun mah jam 2 kaluhur bae Islam itu rahmatan lil alamin rahmat untuk seluruh alam nya di dieu mah insyaallah meureun tetangga anakku non tetangga anak teh sadayana muslim tuh Pak Haji Aep tuh panitia yang datang ke rumah saya tahu daerah saya yang di Cibinong mah geus gigir-gigir jeung orang Kristen maka kudu bisa menjaga toleransi dan wajibna mah puasa sahur nage sunnah oke sahur diakhirkeun sunnah itu sahur diakhirkeun jamaah sadayana maka jam 2 mah atulah waka ngomimi kenceng-kenceng kalaupun membangunkan sakedeung we assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur jamaah waktu menunjukkan jam 2 yang belum bangun pilihanan meme sahur orang diajar netepan di tengah wengi orang kedah kabita karena dauhan Allah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda sok mangga nu bade gugah bismillahirrahmanirrahim ar-rahman 'allamal qur'an khalaqal insan mau ngambek atuh tetangga oge kostan sahur kuat gering aki-aki keras mah Masya Allah karunya Masya balik lagi jadi di mana Rasul diberangkatkan ke setarna Masjidil Haram ka Masjidil urang gali hikmahna jamaah sadayana
Eta perjalanan Kanjeng Nabi ngagunakeun kendaraan nu ngaranna buruk. Buruk teh kendaraan ti surga. Barang aya tujuan utama nyatana Masjidil Aqsa, tapi dina kitab Bainama kitab Dardir karangan Syekh Nawawi Tanara Banten dicarioskeun bahwasanna Kanjeng Nabi ibu teu langsung nyampe di Masjidil Aqsa, tapi liren dina 5 tempat. Sabaraha tempat cenah? Dina 5 tempat. Nu kahiji ang liren di mana? Rasul aya dina luhureun tanah Thayyibah. Malaikat Jibril ngandika, "Ya Rasulullah, naskutu fi hadal makan." "Limada ya Jibril?" Urang eureun heula sakedap kusi di tempat ieu. "Kunaon Jibril?" "Liren heula sakedap kusi." "Nya kunaon?" "Liren mangga." Rasul liren netepan salat sunnah 2 rakaat. Rengse netepan Rasul berangkat deui, perjalanan dilanjutkan. Malaikat Jibril naros ka kanjeng Rasul, "Ya Rasulullah, nah uningat tadi salira netepan di mana?" "Teu apal Jibril." "Kau tadi salat itu di tanah Thayyibah kota Yatsrib. Apakah kaulah pernah kadinya Jibril?" "Teu acan Gusti." "Nah kaulah kedah dirinya liren Jibril baka jeung lirenkeun dirinya sabab salira diwartosan ku Allah kelak engkau akan pindah dari kota asalmu sekarang ke tempat yang tadi engkau salat, yaitu tanah Thayyibah yang sekarang kita kenal menjadi kota Thayyibah, kota Yatsrib atau kota Madinah." Naon hikmahna urang gali? Pancek Rasul, "Innal hikmatal Isra wal Mi'raj ta'limu li ummati." Sesungguhnya hikmah Isra Mi'raj teh pelajaran jang umat kaula. Aya pelajaran nu kahiji ibu. Rasul can pindah, geus dibejaan bakal pindah. Pindah teh sebelum Isra Mi'raj Rasul can ngan geus diwartosan bakal hijrah, dan 1 tahun setelah Isra Mi'raj Rasul ku Allah dipindahkeun dihijrahkeun ti Makkah ka Madinah. Pelajaran naon jang urang? Yuk urang diajar nyawang mangsa nu bakal datang. Urang hirup di dunia ulah lalawor da mualilah. Ayeuna urang hirup di alam naon? Alam naon? Dunia. Cek santri kalimah filma ditina dana yadnu dunuan daniun. Kalimah isim tafdil adna nuduhkeun kana muannas dunia. Dunia teh hartosna temporer. Dunia teh telil hanya semen. Rasul 63 tahun, paling urang umatna 60 ka 70. Maka bisi aya nu hadir umurna geus 68 tahun 11 bulan 29 poe. Sapoe deui eta. Ulah loba teuing balaganya Kang, sapoe deui eta. Karena 70, tapi maut eta pasti bakal datang, betul? Suatu saat pastikan datang. Cekoma irama eta. Saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Leres gitu leres. Tuh orang maut hayang husnul apa hayang suul? Hayang husnul khotimah. Sedangkan cek oma irama pan kitu lagu ada 2 cara kematian. Cicing menang apa ke saminggu tak lagu cicing. Sama dengan Oma Irama itu memang masih ada ikatan saudara, jadi saudara sanini, jadi mainnya bukan ini, abdi bukan ini gitu. Dan saya memang geus aku keluarga ku Oma teh bener. Saya pernah main ke rumahna. Assalamualaikum, Oma keluar. Keluarga. Oh berarti yang keluarga ieu teh manhun. Oh diusir maksudna teh. Tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung. Ini mati bagi yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, treng trong treng trong treng. Kita tuh cek tengah taman treng trong treng trong treng bisa tuh. Siap treng trong treng trong treng siap. Ya, treng trong treng gitu dah. Namun bagi orang yang durjana, tah gitu ya. Bisa tanya aku salakina mamah ngaos menang naon treng trong treng trong treng.
Mati kan merupakan derita, sakitnya bagai sutra dicabut dari duri. Ini azab Tuhan yang nyata. Masya. Dan 1 tahun setelah Rasul di-Isra Mi'rajkeun, Rasul dihijrahkeun ku Allah, dipindahkeun. Begitupun kita di dunia tong sok lalawora, urang ayeuna di dunia mualila teuing saha nu bakal ti heula. Bade uing heula ti payun, ibu ti pengker, mangga. Wios abdi ridho di payun ngagotong ibu. Nya abdi nu ngadoko ngagotong ibu di tukang gitu digotong ku abdi. Atawa sabalikna, ibu nu ti payun, abdi ti heula didoakeun ku abdi sing mulus rahayu gitu. Saha ge pasti bakal ngalaman leres. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal mati. Mati atuh ceu ulah maut mah bahasa Indonesia. Nu hirup mah bakal maut. Ya, diajak Sunda BI sih namanya. Tuh eta maut pasti bakal datang, betul. Geningan kolot baheula osok nya bari ngais orok teh nimang-nimang anak supaya anak sare. Tapi dan nimang-nimang nate kuna sehat kolot baheula punten buukna ti balik. De tengah petingnya hayun ambing di ayun mah ayeuna di ayun ku samping anak emak atah gerabobo mun teu bobo mending maneh maut geblek begitunya. Eta geuning kolot da baheula mah kolot teh nimang-nimang anak teh geunaheun lagu-lagu ge jemunya. Lagu-lagu Sundawi tapi lagu-lagu Sunda nu merena sehat. Dung indung Siti Aisyah gunung kepala lindung. Dung indung Siti Aisyah mandi di kali rambutnya tidak sembayang tidak di dalam kubur mendapat. Tuh, laguna halus teh eta. Halus lamun teu daek salat, teu daek ibadah di kubur dimenang si. Eta lagu-lagu kolot baheula ngais anak teh beda jeung kolot ayeuna. Budak mewek teulik ae nya. Anak taha ieu teulik ae. Ti tatep, kasep ge tatep. Ieu mah ti tatep ti laja ti embe ti ucing. Ai di kabudak-budakeun nya. Olik ae ti tatep olik ae. He lain kitu kieu nu bener mah itulah kolot gelo. Atuh heueuh budak lain diajarkeun nu aralus malah diajarkeun nu teu balalen. Coba kolot bareng bari nimang-nimang gitu. Cing cangkeling manuk cingkleng mah da cindeuten los ka kolong bapa satarmah. Apa lagu eta sok pake ka anak laguna eta halus bari artikeun timang-timang teh cincang kelincing urang Cibanteng jeung sim kuring hayu babarengan urang geura areling geura aribadah berang jeung peuting kadatung api ngajaring ulah hirup lang-lang ling-ling sing sering hudang ti peuting Bapak Haji Sucipto anu bager kamari mah diekpres di sawer aing jadi mah henteu aneh sing sering hudang ti
tapi katingali bapak-bapak karasep kieu ibu-ibu galis kieu mah tukang hudang jam 3 ki hungkul geus kieu mah eta make kolor heula situ bolong geus kieu teh molore di dinya uyuhan teu cebok-cebok acan paling bohang seur aing mah hudang tipet ibad sholat insya naon margina sabab isuk jaganing pageto manuk cingkleng bakal loska bakal lepas eta manuk ngandung harti ruh nu aya dina awak urang isuk jaganing pageto akan terlepas meninggalkan kita selama-lamana geus kitu mah boga gedong sigrong moal digagandong aya mait ngagandong gedong manehna ge digogot geuning nyaho pamajikan geulis moal diais ibu daek diais kudu maot daek bener atuh anu maot lagi mau bisaeun pamajikan orang paling menangis terseduh-seduh teu nyangka bapana geus maot padahal keur peuting hadir keneh di masjid diukna ge deukeut RT anu caket RT meningali heula sakedap bisi diarah lain naon bisi diarah Masya Allah Kang Haji Sucipto jeung reng-rengan DKM jeung Pak Ustad ngarayan ibu ngaturkeun kadeudeuh ka nyaah bela sungkawanya sing sobar eta emang teu damang naon puguh ge Pak Haji teu puguh ieu mah teu puguh geuningan teh emang gering teu cilakana motor teu ti mana-mana ieu Pak Haji cek jelema nu mawana macana murag tina ayunan manyage murag tina ayunan kudu maot teh main nama ayunan luhureun tower Pak Haji mah bunuh diri benernya tuh Masya Allah gedong sigrong moal digagandong anak incu moal milu harta banda moal dibawa geus kitu mah bapa satar ngandung harti sataranjang sabab mait rek dipandi maaf ibu dina kitab Daqaiqul Akhbar atanapi kitab Qurtubi jilid kahiji dicarioskeun keadaan kita saat sudah menjadi mait ngecelak cai kana awak urang sarua jeung ngucurna eta cai kana awak sarua jeung nyabetna petir kana awak urang Masya Allah ayeuna mandi jebar jebur teh engke mah dipandikeun ku amil ceurik ngapanggihkeun kada wong cilik palaunan Pak Amil perih kene Pak Amil kakarak reso terus ninggalkeun nyawa ayeuna kudu kena cai tong jauh-jauh ceuk kereut leungeun saeutik seblok ku cai perih moal kakarak kusilet saeutik geus peurih sedangkan gambaran sakaratul maut ketika Nabi dicabut nyawa Nabi naroskeun bagaimana engkau Ijrail nyabut nyawa umat kaula Gusti nyabut nyawa umat anjeun ibarat ayat tihang nu jangkungna nepi ka langit ieu tihang eusina silet jeung beling perkara-perkara nu seukeut umat anjeun sakaratul maut peurihna sarua jeung nyorodot ti luhur langit bari nangkep silet nu aya dina awakna nyorodot nepi ka bumi nyerina 7.000 kali lipat wahai Rasul Masya tuh matak lalaunan Pak Amil ngan Amilna teu ngadengieun mun ngadengieun mah teu kabur eta Amil cigana langsung pensiun Pak Amil harita keneh aya Pak Amil aya Pak Amil matak lalaunan geuningnya adab-adaban mandikeun mait ngucurkeun cai ulah luhur teuing lamun make selang ulah kencang teuing lamun dina suhu ulah tiis teuing ulah panas teuing dua usad geus paeh ieu cek nu hirup geus maot teh maena mah nempokeun ngomong padua bau ieu teh mait awas ulah kitu ka mait teh maka coba-coba maaf lamun aya mitoha koret maot ulah dipandikeun ku minantu bisi dendam ta minantu cuma ayeuna paeh oge ieu mitoha aing tenang bah ku aing disikatna ku disiu hayang bersih make seti motor atuh beak situnya maaf ibu orang tengah dengi yang mendengar jeritan mait siapa hanya binat
Yang tidak mendengar siapa? Manusia, bahkan setan jin ge teu ngadang naon margina karena jin oge aya nu takwa ka Allah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Karena kita ibadah lain urang doang, tapi jin oge dititang ibad. Maka jin teu ngadenge, maka tinggal lamun aya nu keur mandikeun mayit hayam lewat tok tok petok tok tok petok dedeuh manusia maneh mah maot teh bakal kapanggih jeung bilatung kitu deui jeung balitung. Kaula mah hayam maot saukur maot moal kapanggih jeung balitung moal kapanggih jeung bilatung. Mana hayam kapanggih jeung bilatung dah henteu. Hayam mah dipencit dipasak di dahar ku urang kapanggih jeung bilatung. Menjadi kotoran iya, tapi beda manusia. Dedeuh manusia tulungan lalaunan pamil lalaunan perih pamil nyeri lalaunan beres mayit di pandian mayit di canda ka tengah rumah nak bade di kafan beres di kapanan eta mayit dibawa ka masjid rek disolat nalika dicanda ka masjid ge punten Pak jelema utara berjamaah ka masjid mangga cerit maratan langit kociak maratan jagat sasadu kanu agung hendera kanu maha kawasa balikeun ek dibawa ka mana balikeun kaula keur hirupna ge tara kadinya ampun balikeun kaula mah salatna dina galengan sawah weh. Oh, mungeun dibawa ka masjid teh era, tapi da nu maot mah ka era sih nya. Oh, nu maot mah ai keur hirup tara ka masjid bagian maot teh ka masjid pangharupna. Heeh aneh eta nya batur manangtung setan ngagoler we sorangan. Oh ka era aja matanya uyuhan. Mantak memeh kitu mending ayeuna gerak amas. Tuh beres mayit disolatkeun mayit digotong heula dikurebkeun mah ulah padu kurebkeun wae digotong heula logodor datang pasaran digotong mah ku babaturan dibawa ke pakuburan dikubur sorangan eueuh nu maturan masya aya teu nu maturan urang di alam kubur aya amal sorangan amal soleh engke si soleh mau amal saha karunya si soleh ulang heuleuh amal beak cokotan wae amal sorang maaf ibu arek soleh arek salah ama itu bakal dibawa mata geuning sadaya kitunya margi di dunia urang ngumbara sadayana bakal mulang ka alam bakal naonu kudu dibawa naonu kudu dibawa lain harta jeung banda lain dunia barana tapi nu dibawa iman rejeng takwa astagfirullah rabbal alhamdulillah palapasam boja geus ditancepkeun batu nisan lebah sirah jang tunjangan cai dikucurkeun kembang diaurkeun urang nu di jero ukur ningalikeun urang nu di jero ukur ningalikeun
Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khotoya di mana waktosna nuju syakarat abdi sieun hese ngucapkeun syahadat rumasim abdi seueur pisan maksiat najan jejeritan hoyong kenging rahmat margi tos waktosna tutup lawang taubat astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya rupku padung rap lembak katindian tanah berem yang pola di alam barjang ringkuk di alam kubur poek mongkleng buta rata ku poek naharita urang hayang ningali curug nyalira mualaksana kahalangan ku amal doraka waktu hirup di alam dunia nireca tina ajaran agama geus kitu rek menta tulung kasaha menta tulung ka liek leuweung liek lamping ibu haji anu bager jauh kasih tu kalapa liek dengan liek lain jauh ka indung ka tuh Kang Haji Sucipto oge pangersa guru urang sadayana Bapak Ustad Parman deuh anjeuna Masya Allah nalkinan urang sadayana paribasa geuning mun geus maot teh ya hideung bin kereng sabab mun ngaran jelema bisi aya mending hideung bin kereng we moal aya hideung bin kereng mahnya sok we mun ya Asep aya teh Asep nya cai enggak aya Asep mah urang mah aya bisi ngamuk jelemana ya Udin ayo aya keneh ya Maman Allahu Akbar aya keneh ya Ahmad aya keneh mentak geus hideung bin kereng we dah eta mah eueuh lah ya hideung bin kereng tilu kali manggil nu takin eta teh urang dibangkitkeun deui ku Allah labbaik ya hideung bin kereng karak urang nenget-nenget suara anu talkin anjeun geus pindah alam ti alam dunia ka alam barzah anjeun geus dihijrahkeun ku Allah di alam lalagasan ka alam nubaka anjeun bakal kadatangan dua tamu utusan Allah ngaranna Munkar jeung Nakir ulah gempeur ulah keung hei hideung bin kereng eta makhluk Allah maneh ge makhluk Allah dua malaikat saukur ngalaksanakeun tugas ti Allah mere pertanyaan ka anjeun yeuh pertanyaan anak tengetkeun ku anjeun man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma ihwanuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka jawab ku anjeun kalawan lisan nu fasih jembar manah anu kuat Allah Tuhan kaula Nabi Muhammad pangeran kaula Al-Qur'an imam kaula mukmin mukminat dulur kaula Ka'bah kiblat kaula tuh jamaah sadayana karak urang tenget urang geus lain di alam dun kaduhung kaliwat langkung hante nyembah mah dakayang agung syakarat nyerina langkung orang teh teu meunang embung karak
Kang Ustad Parman Pak Haji Sucipto beserta jajaran dulurna ninggalkeun eta makam 7 langkah ninggalkeun makam dina kitab Qurtubi jilid kahiji yang terjadi orang di alam barzah naon ibu namanya jepitan alam kubur kerjalma nu takwa ini jepitan kerinduan dunia bumi ieu ditincak urang teh rindu ka urang ngan rindu ka bagi dua hiji rindu hayang panggih ku sabab dedenya dua sono rindu hayang kapanggih ku sabab nyeri hati dendam hayang gerak ngalaksanakeun dendamna eta jamaah sadayana jang jalma nu takwa mah bumi teh rindu hayang mika deudeuh sabab dipake ibadah tapi jang jalma nu doraka ieu rinduna rindu jahanam rinduna rindu siksaan disebut hufrotan min hufanin niron taman ti taman neraka maka dihancurkeun awak urang sakali hanjaka dirinya moal anu ngabela beres urang jepitan alam kubur sadar urang geus lain di alam dunia ae di tempat naon ieu kaula di mana ieu kula ka mana jalan saha batur kula batur ngomong geuning eueuh tiris asa wepi simuteunana aya nu moal salimut ka ditu aya nu moal salimut samak pandan lualini oge dibawa keluar deh hareudang asa wepi kipaseunana keung asa wepi batureun hirupna di tempat naon ieu kaula Gusti mana dulur kaula anak kula harta banda kula pangkat jabatan martabat kaula waktu dihirup di alam dunia kaula nepi ka edan leuleungan nepi ka paeh ngapala bangke hayang boga jabatan nu luhur geuning ayeuna mah eueuh bere kasempatan kaula hayang hirup deui dibere moal paring urang saukur bisa cerik ngapanghikir kada wong cilik Gusti balikeun deui Gusti abdi ka alam dunia abdi rek salat abdi rek ngaji abdi rek taat abdi rek sedekah Gusti balikeun deui abdi ka alam dunia janji abdi rek rajin ibadah Gusti kajeun orang Cibanteng lohor jam 12 abdi mah jam 10 sorangan ku hayang-hayang na hirup deh karak ayatah beres kitu amal-amal urang datang tadi cek saya aya nu maturan amal urang sorang jeung jelema nu ahli ibadah ulah keung di alam barzah teh genah disebut nage raudhatan min riyadil jannah taman ti taman sur datang amal urang saha kaula salat anjeun aya naon rek maturan anjeun asup salat brai caang barzah urang ku amal ibadah nu ngaranna salat saha eta kaula sedekah anjeun geuning maneh mah teu caang tapi rada kaabu-abuan pan baheula ka Masjid Al Mutakin dibangun sia merena semen aya genahan eta saha kaula sedekah anjeun geuning maneh mah wajahna kaberem-bereman maneh kerajaban kakurangan dana mere duit warna beureum kabendi ketanya alhamdulillah datang deui pan eta saha paling banyak sahabat orang adalah sodako saha eta sodako anjeun geuning maneh mah leutik rada lonjong bari warnana hejo kerajaban merena lontong datang deui ngabring lobaan eta saha deui kaula sodako anjeun kaula sodako anjeun kaula sodako anjeun kaula sodako anjeun geuningan ngabring loba sareukeut leutik itu kaula gambaran sodako anjeun keur hirup di alam dunia pernah sodakoh nu rupana paku iraha keur ngabangun Masjid Al Mutakin nyaeta kaula mah rumasa keur ngabangun masjid teh temantuan nya maneh temantuan ngahaja tapi maneh pernah ngamantuan teu dihaja mana keur mejeuna masjid karak beres keur usum halodo imah sia kagaringan sia milu mandi ka masjid
sing horeng barang masjid anyar jadi sia ka kamar mandi eueuh paku hiji-hiji acan maneh rek ngagantungan handuk hese maneh balik ka imah nyokot paku 7 siki ditancepkeun dina kamar mandi ternyata setelah sia mandi pakuna mah teu dibawa balik eta paku manfaat dipake nu wudu anu ngagantungkeun sorban nu ngagantungkeun peci tah paku eta jadi amal ibadah nyaho kitu mah ku kaula sajadah imam di pakuan atuh edan sia mah pi omongan wae atuh ripuh hai Ustad Parman bledag adang gede-gedehan meureunah masya geus tah geus rame tah barja urang karak datang munkar jeung nakir saha eta kaula petugas di Allah munkar nakir teh nya kaula munkar nakir asup munkar nakir langsung turun munkar nakir nyanggakeun sembah pangabaktos kahunjuk panjenengan munkar nakir tong basa-basi jeung aing sia insyaallah meninggalak marrabuka langsung salat urang nangtung hei munkar nakir kunaon cicing Pak Bendi diuk cicing hehe urusan aing ieu mah si Ukar jeung si Akir mah tenang si Ukar si Akir mah tenang naon maneh munkar nakir galak-galak teuing ka hamba Allah tugas aing ti Allah wani ulah kasih eta ka aing siapa dudugalan jeung aing ayeuna saha maneh kaula baturna tugas di dieu tugas di saha ti Allah mana surat tugas namanya hei amal aya mana ayauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun naon eta teh hartina dina pada harita anu harti ayeuna wahai dua malaikat nakhtimu dikunci bahamna ieu Pak Bendi ala afwahim kan bahamna wa tukallimuna aydihim nu nyarita teh leungeunna geus lain amalna deui leungeun lain berarti kiceuan dina alam barjah leungeun gambaran amal perbuatan maka nu ngajawab geus lain sungut urang tapi leungeun urang nu bakal nembalan naon pertanyaan ti malaikat wa tashhadu arjuluhum nu bakal jadi saksi sukuna ieu Pak Bendi bima kanu yaksibun kana naon amal perbuatan waktu hirup di alam dunia dilaksanakeun ku ieu hamba Allah ayeuna malaikat urusan lain jeung Pak Bendi lain jeung Pak Haji Sucipto lain jeung orang Cibanteng jeung kaula maneh urusan rek nanya naon dijawab ku kaula ayeuna masya marrabuka Allahu akbar salat nu ngajawabna wa man nabiyuka sholawat urang nu ngajawabna kata di uing mahalul kiam ngintip we tilu ti jero teh ih batur maca nempokeun baju aing wae aya lain cenah di ekspres macana bajuna warna hejo masjidna warna hejo ayeuna mainna make baju bodas masjidna warna bodas aing salah make baju dewa urusanan uyuhan aing masjidna ganti baju ganti keramik isuan warna hejo masya tuh jamaah sadayana beres 5 pertanyaan eta Pak Bendi kumacak malaikat naumul arsy tidurlah kamu seperti tidurnya malam pengantin di alam kubur lamun geus bisa ngajawab pertanyaan nikmatnya bagaikan malam pengantin masya kumajang nu dorakaang sabalikna tina nu tadi caritakeun ulah geus sajam ieu terus biasana ge sajam mun leuwih lembur hitunganna makanya yang kumarek lemburna ya bingung tuh Pak ternyata jang mudoraka sabalikna datang amal-amal nu jore saha eta kaula galengan sawah nu diipisan ku maneh iraha kerja di petani sialamun keur nganandur kadang-kadang galangan batur diipisan ku maneh galangan maneh ditaplok supaya kandal kuat ipis jalan lempang gara-gara sia medit hirupna di dunia paingan warnana sia maka hideung-hideungan gambaran letak aing datang ka dieu eta saha kaula musuh anjeun keur di dunia saha ka anjeun amal anjeun amal naon dosa naon aing gambaran bantuan sosial nu teu dibagikeun ku maneh cuma nih ngomong atoh digitukeun teh tenang Pak RT ku aing dibela hari ini tenang pan lain kaulama beneran da ngabagikeun ge sesuai datana syukur lamun sesuai datana tapi coba-coba eta bansos dibikeun kapedah dulurna kapedah baturna kapedah nu da akrab jeung manehna tungguan balitungan bakal datang eta bantuan sosial
Eta naon deui geuningan rada ciga buah bendul. Maksudna heueuh eta ciga buah bendul naon? Kaula mik nu dipake ku maneh ceramah aang. Beunang aing oge tenang. Naon dosa uing malaikat ya mik bakal jadi saksi sia mau'idatul hasanah mubalik sok nepikeun hei jamaah lobakeun salat sunat tahajud lobakeun salat sunat duha tangkurak maneh tara duha jeung tahajud sia mubalik. Ampun malaikat Allah ampun malah mubalik terkadang aya oknum kumaha sia lamun dibayar saeutik sok ngambek pundung di jalan ku kulutus. Malaikat aya naon bala badinya mah uing rek ngahujah naon abdi malillahi ta'ala malaikat uing mah dibere barage kajen ai kitu geuning sia sok pundung di jalan membere saeutik pamajikan abdi sok ngambek malaikat. Jadi malaikat ngambek ka pamajikan uing. Masya punten ieu mah teu aya maksud menyinggung oknum atau siapapun, pasti setiap manusia punya balitunganna masing-masing, betul? Ingat, halalna harta bakal dihisab, haramna bakal diadab. Mudah-mudahan orang diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Robbal. Berangkat deui Kanjeng Nabi neruskeun perjalananana. Nu kadua Nabi berhenti di mana ang? Sajaratu Musa. Sajaratu Musa teh aya naon? Tempat bersejarah di mana Nabi Musa berjumpa mendapatkan jodoh terbaiknya. Siapa istri Nabi Musa? Ada yang tahu? Yang tahu dikasih uang 50.000. Tong muka HP. Bener cek Ustadz Parman macananya Ibu Musa, betul. Eta mah yang jawaban licik atau gitu mah. Namanya Siti Sapuroh. Nah cenah. Hanya Sapuroh atau balik ngaji tehnya. Insya Nabi Musa berjumpa dengan Siti Sapuroh teh didinya hiji tangkal. Di mana eta tangkal kabawa angin ninggang Siti Sapuroh. Eta Siti Sapuroh teh jojorowokan, tulungan datang RT gotong teu kuateun. Pak Haji Sucipto datang teu kuateun. Geus 10 urang ngangkat tangkal teu kuateun. Datang Nabi Musa. Nabi Musa terkenal dengan kegagahannya dan keberaniannya. Cek Nabi Musa, "Hei, mundur kabeh." Lamun dina golek mah Nabi Musa teh gatot kacana. Bocok Nabi Musa, kukula we ieu mah sorangan. Diangkat eta tangkal langsung nancep deui bari hirup deui dan wanita itu selamat dan menikah dengan Nabi Musa. Naon pelajaranna teh kudu ngabahas etana. Hikmahna ternyata begitu cepatnya perjalanan Isra Mi'raj Rasul liren di tempat bersejarah. Ngagambarkeun umat Rasulullah sopo kana sejarah. Sejarah moal pastina 3 faktor. Hiji, sejarah ayatna agama. Saha para ulama yang meneruskan estafet perjuangan para nabi Allah. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewarisna para nabi. Maka orang dia lamun arek menghargai sejarah, jangan pernah hinakan para kiai, jangan pernah menjauhi para ulama, deketan, cintai para kiai dan para ulama. Insya kapan ayat keterangan man akroma aliman fakot akromani waman akromani fakot akromallah waman akromallah dakhala jannah. Jelma anu ngamulyakeun kiai sarua jeung ngamulyakeun kami cek Rasul. Jelma ngamulyakeun kami sarua jeung ngamulyakeun Allah. Jelma anu geus ngamulyakeun Allah dakhala jannah. Orang dia hayang asup ka surga. Cing cinta ka kiai nu mana? Yeuh kiai nu istiqomah. Ka siang mah teu kudu ngahidmah teuing. Siang mah datang lagi sasakali. Eta ge mun dipanggil. Mun teu banget naon ka diulang-ulang. Bener tadi ge uing berjamaah di masjid Kang Haji Aep aing geus teu dipanggil mah biasa wae cing maksudnya teh sesalaman doang beda keur Kang Haji Aep manggil uing mah datang-datang aang rokona naon aang minumna naon aang emamna naon aang daharna naon aang duitna baraha goblok ja aing teh. Tapi Kang Haji Aep nama tetap nyugemakun nyuguhan kawin seueur. Maksudna dia mah sadayana saya itu hanya orang yang selewatan datang ka dieu. Lain teu deudeuh teu cinta. Insyaallah kita silaturahmi jaga. Silatul nepungkeun rohmi ka deudeuh. Walaupun kita jarang berjumpa jisimna, tapi insyaallah doa saya akan selalu menyertai sadayana. Amin. Guru urang nu mulyakeun mah nu istiqomah di dieu. Kuat gering-gering mikiran umat. Umat mah boro-boro mikiran kiai. Nyeri huntu tengah peuting lain ka dokter kai mah kiai pan
naon Ustad wing nyeri huntu atuh ka dokter tutup Ustad minta doa heula ti Ustad atuh Ustad Parman kuat belaan wudu heula penting-penting tiris oge geus wudu ngajampe cai a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim jurig nyingkir setan nyikah wa jurag wa jurig wa kunta wa kunti wa nawani wa mantak wani ge aing mawau wah pikeun ku Ustad Parman teh tah mangga ngaleut nuhun Ustad nuhun doang eta ka kiai mah ka dokter bisa teh nuhun doang ka dokter muliakeun kiai aya artis lewat tepuk tangan Ustad lewat mana taat Allahu Akbar ini eueuh adabna muliakeun mah ka kiai kaajengan artis mah moal bisa nyafaat yusarul mar'u ma'a man ahabba dikumpulkannya kita di sana beserta orang yang kita cintai sekarang cintana ka kiai supaya orang dibawa ke surga engke amin ya robbal kadang-kadang sok loba jelema teh kana artis we aparat oge kitu tanya kana artis mobil macet dikawal da artis telat mewe totot mewe totot minggir mewe totot aing pernah eta harita ceramah ka daerah Pamanukan pas jalan daerah Pantura keur mojuna mobil gede kabeh kala luar puting hese nyodok lepar macet ke tahun kemarin mah saya perbaikan jalan macetnya teh panjang aing mah kena macet mana aya artis lewat balik meunang ka lemburna soimah meureunan mewe totot minggir anjir lewat aing mah ngahuleng kena macet na panitia nelpon wae di mana kene Kang ih suku aing karak naik sabulah cicing karena mobil maksudna teh Masya Allah wing pernah kadang-kadang jamaah dipanggil ke orang Bekasi hari tak ingat teh nelpon Kang cigana jalan macet ya uing bisa telat tolong dong jemput supaya lancar bener eta mah memeh maghrib datang ka imah ambulan tengah maghrib wiu sanu maot wayah kieu cahing teh tetap orang ka imah datangna Assalamualaikum waalaikumsalam Ustad Aang nyamuhun ayo naik kemana iya karena mobil ayo saha panitia di Bekasi pan tadi cenah hayang dijemput atuh si teh mobil nu alus emang naoge